Ponten. Mangga. Allahu Akbar eta aya tamu geuning. Mohon. Di urang teh nuju di Cikijing ieu teh yeuh. Mohon. Nuju ngobrol. Mohon. Cikijing teh wilayah mana teh? Wilayah Majalengka nya. Majalengka, mohon. Kabupaten Majalengka. Terang teh ari bahasa Cikijing mah. Abdi mah teu terang, Pak. Terang. Oh, ada abdi udah terus biasa di Cikijing. Mohon. Ada Cikijing mah. Tas di mana awak? Kayak gitu. Mohon. Itu di pasir anjing kayak. Mohon. Aya pasir anjing di daerah Cipasung. Mohon. Tas di mana awak? Tas di pasir anjing kayak gitu. Mohon. Tos ngaranna tuh ngarannaeun. Ieu ngaran suruh pisitan monyet. Oh gitu. Oh, pisitan monyet. Nah, dia kapan keur ngaran sereh munding. Ngaran sereh munding. Mohon. Ari bahasa Cikijing mah lucu aya. Mohon. Wah, ieu wawalun bawa Mohon. kareta api geus pak sengok. Mohon. Wah, ieu wawalun bawa kareta api geus pak sengok. Tuh, ari bahasa Cikijing mah madang anak aing kagede. Madang awak. Eta keur naon awak dirinya? Andi, Hei, kenaun awak dirinya, kenaun. wah biasa we ke nujuk cieu. Kenaun. Henteu, ieu nujuk udul. Ojo naon? Udul. Udul naon? Tapi asa ngatelas geuning. Naon ge waduk? Oh, nuju udul. Ari udul teh naon ge waduk? Ieu mah ngawaduk we. Kenaun awak dirinya, kenaun. Lumayan kanggo paeseun. Wah, ieu wawalun bawa kareta api geus pak sengok. Wah, ieu wawalun bawa kareta api geus pak sengok. Ebi, Andi ayeuna. Tah kitu tah para wargi bahasa wewengkon anu mangrupi-rupi bahasa nu aya di Tatar Sunda ngalekepan budaya Kasundaan. Ti Mang Cep Hendriana sareng Bapak Ono ngaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.